Kang Gatot disangka gening maut ka Kang Gatot. Agan. Ya Allah ya Rabbi agan. Dunungan maut agan. Adi aing maut adi aing. Dunungan abdi agan tuh hareup teh bau sungut. Tubat aku dunungan aing maut teu. Ayana jang dunungan maut jang ayana ganeng. Ayana kesini kaya tadi mana teh? Bina-bina teuing. Agan maut agan. Aduh, dunungan maut. Wa, tulungan wa agan. Tulungan adik kaula wa. Tulungan wa. Agan jeung kana leumpeur wa. Tulungan adik aing wa. Hei. Teu asa naon-naon abana jisim abdi wah wadul. Tong kitu wa. Antarja percaya ka wa. Hah? Panyageurkeun adi kaula wa. Tapi lamun wa Semar teu bisa ngajageurkeun adi aing luntur ka percantenan antarja ka wa. Tulungan wa tulungan wa tulungan. Tulungan wa tulungan. Naon sorry. Main seur ya umurnya yang di tadina. Wa tulungan pun adi wa Gatot Kaca wa. Panyageurkeun pun adi wa. Jakatawang persanten ka wa. Nanging upami wa teu tiasa nyageurkeun pun adi luntur ka persantenan an Jakatawang ka wa. Naon ngajebian rog. Di helm saya Wah agan panyageurkeun lanceuk kaula wa upami wa teu bisa nyageurkeun lanceuk kaula luntur ka percantenan Abimanyu ka kaula wa naon saja tuh ka aing nu anu geuleuh teh Wah, si goblok. Lamun uwa teu bisa ngarengsikeun ieu kejadian wa. Luntur daki teh wa. Tulungan wa. Wa. tulungan bom. Wa. Woi. Woi. Tuh, tingali baeud di samada. Heureuy wae maneh mah tong kitu heureuy wae ka kolot teh nyapanya tuh perasa sateh heureuy wae dungan maot teh ngadon heureuy batok sia bener-bener teuing Siang nami dah kalahkah di amuan. Oh, udah bapak di rumah jalu. Ngotopsi. Lain pakarang dunia yang dipakai ku Suteja. Kenapa? Lain pakarang dunia dulu. Curiga aing gitu. Kalahkah ucang ange. Duh itu wa. Turun sia turun. 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 Turun goblok. Aisyah ngajadog wae atuh. Aisyah naon goblok ka aing teh. Eta cek bapak turun. Mata na deuleu ka luhur. Heuh teh kadinya lempeng. Haling. Abina-bina teuing sia. Naon, Pak? Ai. Woi. Tong ngalah jamu, oi. Turun.
aing kakarek pentil sia teh bina-bina teuing turun sia turun kasaha teuing ulah bobo bapak aing gelo ye ngadiuk di dieu disada we aing naon ieu turun was eta dibeli lebar tuh dah turun sia teu aya sanes Semar Badranaya teh nyaeta ka dewa narada anu kumelayang di awang-awang turun senglop Kakang Badranaya paralungan kasukun hampura anu ditedak meninggalih nu kapamrih di sim abdi dina waktu sayeuna sawatawis kelepatan adi guru gitu kejadian teh Kakang Semar itu Kakang Semar sawatawis kelepatan adi guru gitu Kakang Semar anjir dewa ditampiling Pak hiji dewa tampilingin Bapak dewa naon jang dewala aing wae sia mah aduh Kakang Badranaya Kakang Ismaya Pak itu naon tinggal loba dunungan moal katempo kudunungan sia sia kabeh moal katempo kudunungan dipereumkeun ku aing kabeh diuk sae mangga Kakang Ismaya mangga diuk sia sae mangga woi aing nu rewasna goblok eta mah ngeureuceum sama mata aing tanggung jawab sia heuh nanaonan sia dunungan aing nyangka mata pedah ka aing heuh ih Kakang Semar tadi ge parantos disangemkeun ku jisim abdi ieu teh sawatawis kalepatanna adi guru kaburu ku asih kasumpingan Kresna nyaeta saurna teh Kresna teh ditangtang ku Gatotkaca padahal parantos siwartosan yen Kresna sumpingna ka itu teh nyaeta kalayan cakra muter dina otak nepak dada palih kenca ai Kresna mah teu meunang nepak dada nu kenca namun tukang gamang teu meunang nepak dada nu tengah-tengah nah moledak jami tuluy di pasihan senjata Kresna teh nyaeta mangrupa tarumpah anu kasebat tarumpah lilingga tarumpah para dewa sangat juata parlumanten bayarubaya kanggo pianteunana tanggung jawab sia goblok cageurkeun dudungan aing teu cager sawarga diawut-awut ku aing sia anjir bapak aing nepi ka kitu da ulah sawarga diawut-awut puguh dari Isbang sae mangga Kakang Semar mangga cageurkeun Kasep Gatotkaca bakal dicageurkeun ku kaula Kasep ieu ngangge naon eta ieu teh cai Tirta Kamandalu cai Tirta Kamandalu diubarkeun ka Gatotkaca bakal hirup dengekeun ku sia kakak naon Kang ye dengekeun Gatotkaca teh jago goblok kawanina luar biasa lamun hirup wani deui jeung si Teja ditejeh deui ku si Teja maot ubaran deui ku ieu hirup deui wani keneh ubaran deui moal aya monyet hideungna deuleu apaan aya ieu monyet hideung cicing tinggali bapak baut tinggali pundukna kerung maksud Kakang Semar kumaha ye aya teh antina eta nu kasebut tarumpah lilingga teh
Oh aya Kakang Semar aya. Jisim obdi abdi ge ngabantun tarumpah anu kasebat tarumpah lilingga kencana. Ari itu mang tarumpah lilingga anti nama tarumpah lilingga kencana. Sok cagerkeun sia. Sae mangga. Kasep Gatot Kaca Incu Eyang. Waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya ye cai tirta ka mana lu cager anjeun. Liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran. Aya kagan. Wo. Liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran. Ngalinduran sapisan. Nyagerkeun kaula wa agan disim abdi mah teh tiasana naon abdi agan waduh goblok mangga tinggal di pangkargo wait Gusti semaka pihatur kohnyuk Mahadewa ditampi nuhun kasep Incu Eyang Gatot Kaca nuhun nuhun Eyang tuh sugan hayang boga jasa dampe kalau teh si tante udah resep kasih bos teh lah bisa teh sapoe teh ngeureun aing tong boros sapoe sajam aja tong ngadeukeutan aing babatok sia teh kumaha ai ka kolot teh ngeureun wae sia nuhun Eyang Gatot Kaca Eyang wani keneh ka Suteja ya wantun bener wani upami wani pek grapake ieu daun ya ieu tarumpah ngaranna tarumpah lilingga kencana pake ku anjeun sabab Suteja tiasa ngelehkeun anjeun teh ngange tarumpah anu kasebat tarumpah lilingga tak ieu tarumpah lilingga kencana ange ku anjeun kasep Gatot Kaca rupiah tarumpah cerama titipkeun heula we wah nitip wa nitip tarumpah sae agan wah abdi agan wah leungit ki sabelah sia leungit lamun pegat kumaha sia teh wah nitip wa mangga wa sok ange kasep Gatot Kaca sae na 3 kali ngait nu hiji wa sok lawan kasep mangga permios Eyang wa pidoana wa sok agan didoakeun permios wa iya sakitu Kakang Semar ti jisim abdi pancen parantos rengse jisim abdi bade mulang deui ka sawarga bade mulang deui ka sawarga permios Kakang Semar anjir edan Gusti nu agung dewa dikitu ti kayuan aduh naon eta Kakang Semar teh kai goblok kita masih teh aduh naon eta Kakang Semar kaula parantos rengse naon goblok resep lamun boga ilmu kitu nya tah kumaha tah aya tukang baso ngaliwat wah eta mang minta baso pasti mau dibere meureunna nganyuk ngomong nganyuk bener bang mau mere wah teu kajauhan ceku basona amuradul cokotan basona going aya we geulis ngaliwat kumaha tah neng bogoh teu Kakang ya pasti henteu goblok aing mah tuh bener neng teu bogoh henteu parsotkeun teu kajauhan berat au foto ku aing matak teh dijabah ge kitu da goreng maksudna sia mah ya dengekeun ku si lain Arjuna teh keur ka dieu goblok maksud Kakang Semar Arjuna teh keur ka dieu ana teh keur ka dieu hayang ningali ieu kajadian
kabayang pusia lamun nyaho ieu satu kangeunana Kresna ieu dewek teu ridho lamun Arjuna jeung Kresna nepi ka Parasaya lamun Kresna jeung Arjuna Parasaya sawarga dibedol ku aing sia ku aing dipariuskeun goblok Kakang Semar hayo sia kabina-bina teuing ampun Kakang Semar ampun Init sae mangga hayo Init sae mangga Kakang Semar permios Kakang Semar awas ya pisah Arjuna lamun gelut jeung Kresna Init sae mangga Kakang Semar Init sae mangga sae mangga Kakang Semar Init sae mangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun aduh montong ngahalangan sia naon ini sakali dupak teh si goblok teh ampun gening anjeun bisa hirup deui Gatotkaca emangna Kakang Suteja nu bisa hirup kau lagi bisa kurang ajar rasakeun Gatotkaca wet tiwas nah hateuna naon bikeun deui tarumpah teh kana bogana bu apalun jelema wa sabni wat ya hut musik siap kapag ilmu naon si Gatotkaca teterak etah tadi mah hancur ditajehku anak aing tapi ayeuna teterak sama sekali malah sama sekali bu deudeuh teuing Gatotkaca kurang ajar sia Suteja waras teu makaning jati teu makaning waras walia cager anjeun wop abong aing teu kadeuleu si Gatotkaca pelenyeng sia Suteja cager Suteja cager modar sih goblok bina-bina teuing sia teh wani sakaing ih bina-bina teuing sia teh yeay ih sok si jeung aing nyaho naon euy juri Kang nyir naon euy maranyet euy heueuh da sok asong meuleu anjir jurig euy asawit panengahing Pandawa Arjuna dina waktos ayeuna parantos dumugi palih mana Kakang Semar kapayun agana kan kapayun mana kapayun di matah atos di dinyagan atos jadi nyarana naon ieu teh Kakang Semar teh tos heula di dinyagan palai uninga saha disapangkeunana ieu kejadian saha tingali ku agan mangga eta geuning pining ieu ulon-ulonna teh palai uninga saha sebenarnya ieu kejadian saha pot
Mangat kan jadi eueuh. Si goblok mah ku aing dibuka ku sia ditutup. Aing mah ilmu nutup bungkul. Wade cara aing kudu nemongan kasih Gatot Kaca aing nyaho. Pajero-jero ilmu teh jeung aing nyaho. Pabuni-buni aing nyaho. Sok tapi ka mana? Pabuni-buni aing nyaho. Pabuni-buni. Ayang nyaho pabuni-buni. Duh. Geuning teh buni abi mah. Si cepot nanaon ada ilmu teh gablok geus si goblok mah. Nya. Suteja waras makaning jati-jati teu maning waras saya. Damang. Aduh. Ramadhawaji. Sok Gatot Kaca. Wah, ampun wah. Siksa deui anak aing ku sia nyaho. Ampun wah. Ampun wah. Sok sasiksa deui aing. Hah? Hayo. Ampun wah. Ampun wah. Bawa koyo. Cepot aya tah. Runjung deui itu. Kadon ka oyo sia teh mah. Kasih aing kopi. Gatot Kaca surti Yesus teh jakar dicana kana sing. Adios yo. Wani we hareupeun aing teh kurang ajar. Utang pati para pati hutang urang bal urang awas ya Gatot Kaca. Jadi Raka Batara duh. Ya ieu ningali akang. Nada teta tadi ge kaula ningali salira. Nuju naon ya di dieu? Kaula nya nuju nonton. Nonton naon ya ieu? Lalajo aya kolot ngadukeun bebenyit. Kolot ngadukeun bebenyit nya saha anjeun Kresna. Kabina-bina teuing kawas lain gelar Batara we anjeun. Ye tong kagok Gatot Kaca jeung Suteja ayang nyaho kaula jeung anjeun Kresna nepi ka mana? Duh. Narada, boros ya hei. Dedeh teuing Arjuna panengahing Pandawa cing sabar kasep jeung tawakal. Sabab nulis sing harapan ku anjeun. Ieu teh Kresna keur gering. Kasep ieu teh keur gering. Ya eta Kresna teh nepak dada nu belah kenca cakra lain kaluar tina panangan tapi ngadon muter dina otak nu tungtungna ieu Kresna jadi langlang leeng-leeng kawas jalma nu teu eling kasep. Wayahna kasep eyang ieu teh ngadukeun budak sakedap hei Kresna. Cakra udaksana dara mulang deui anjeun kana pakusarakan anjeun. Allah. Sok. Damang. Aduh. Sute. Eyang. Nuju naon dieu? Tuh. Yai Arjuna penengahing Pandawa adi akang. Nuju naon yai dieu? Nah, ieu kasep mangga we ayeuna mah tos pada uninga salira eyang bade mulang deui ka sawarga. Pada mah engke ih aya tibum di dieu mah. Permios ada teh sono permios perdo. Anjir bapak aing
Muat teu Kakang Semar. Nyebut tibum ka aing si goblok. Permios kat Arjuna mangga. Nah, jamu kana sirah aing. Si cepot si goblok mah. Aduh, Yai, Raka Batara hapunten kaula. Naon ieu teh? Mangga tingali ku salira. Gatot Kaca sareng Suteja. Itu si Suteja. Ku akang teh Yai dicarek. Kakara inget akang teh nepak dada nu belah kenca Yai hapunten. Gatot Kaca bawa Suteja ka dieu. Yang akan beheng tanger tek-teken suku genteng blokeun wa. Kumaos lepat kala. Batur ieu batur naon teh ngadon malor goblok si teh. Setan aing kalieur ki di budang banting. Heeh. Cek keneh setan ngarebab. Alah. Hudang Suteja. Aduh, Ramadewaji. Nyerakeun kolot Suteja. Apan sidik eta wewengkon Pring Sendani teh? Sidik nu Pring Gandani. Bikin. Timalan kaula nu pentah hampura Gatot Kaca jeung Arimi. Ayo. Apunten adi akang Gatot Kaca. Sami-sami. Ku akang dipasihkeun eta Pring Sendani. Nuhun Kakang Mas. Rama paman. Permios. Nuhun Kasep Suteja. Permios kaula. Bra ini. Setan sia. Ieu bapana ku aing. Teuing. Marakana lain ieu urang bapana. Hampura Gatot Kaca anak buah hampura. Malum Suteja masuk ditinggalkeun ku uwa jadi atah didikan Kasep Gatot Kaca. Yang segala rupa kejadian, segala rupa perjuangan kudu make pengorbanan. Dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah jeung payah. Dina ngaliwatan susah jeung payah kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona. Tah nu bakal dugi mah ikhlas jeung ridona. Jang nu mawi sagala rupa pada melantik kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona nu berbengalan kalayan nyebat jenengan Allah. Yang sakitu we teh Kang sabaraha kanca hapunten tina samudaya kalepatan. Sakali mudah-mudahan dirgahayu Desa Sukasari Kidul mugia sadana cing ditetepkeun rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sanes bosenan, pamitan sanes bosenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Cang.